Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 70 hiji. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna ieu teh tina kolom pangalaman para mitra. Judul anu kahiji ngadu langlayangan. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ti leuletik kuring resep ngadu langlayangan malah katutuluyan geus cekel gawe oge karesep teh teu beunang dipiceun. Dina hiji waktu kuring ditantang ngadu langlayangan ku juragan Bukower. Susumbarna moal eleh cenah sabab boga gelas buatan Samarang bilangan Garut. Aduh katelah ieu pamirsanya Samarang Garut. Ku kuring di ayonan da kauntup ceuk dina hate teh sanajan hade gelasna oge ari teu becus ngaduna mah moal bisa meunang. Dina waktuna di pakalangan di kampung kuring nu lalajo geus nakleuk pepetasan geus digantaran angklung dogdog geus sadia tukang surak teu kurang ngan encan bae cara langap kawas namun aya mah tukang jibrut oge moal teu dikerid. Ari ret ka kampung seberang pentaseun walungan nyaeta kampung musuh teh nya kitu deui bae pepentasan oge leuwih panjang gantarna gamelan sapuratina. Ngan anu matak helok teh nu lalajona awewe wungkul ka tembong aya ratusna dari uk ngajajar sisi gawir serta garinding pisan. Kawasna mah pementik enteh ngahaja dikumpulkeun. Lalaki mah nu tembong teh ngan nurek ngadu bae juragan Bukower jeung tukang golong. Caritana der bae ngadu langlayangan kuring diserengkeun terus ditutugkeun tel paantel lur diulur. Langlayangan kuring ngaranna si Sedot. Sanajan teu diobahkeun ku curug oge mawa sorangan sudat sedot siga nu ngahaja ngeureut bola batur. Ceuk dina hate teh hayo sia Sedot piraku eleh ku langlayangan kebluk kitu. Tina bakat nguntup kuring ngagorowok gara sadia euy keur nyeungeut petasan. Nah teu ku hanteu bola pangulur kuring ti kait kana kancing baju karasa kana curug jedud. Lenggak bae sesedot ngoleab pegat ka bawa angin sajongjongan kuring ngahulang bae. Biasana mun aya nu eleh teh jolder bae nu surak sarta petasan darderdor tapi harita mah ti pentas jempling bae. Kuring heran teu lila ti pentas kadenge sora piriwit prit jung awewe nu dariuk dina gawir teh narangtung beres ngajajar cara nu keur baris bae. Prit sakali deui kadenge sora piriwit. Barisan awewe teh barang maralik nu kangan kuring mun dina baris mah balik kanan meureun. Prit sora piriwit katilu kalina. Barisan awewe teh barang darongko nyingsatkeun samping nonggengan kuring nyaramplong bujur ngabaris. Hadena malake calana mun teu make teh tada teuing meureun titik-titik. Sabot barisan naronggengan ana dera teh nu surak ayeuh-ayeuhan pepetasan diseungeut gamelan kebojiro. Sing horeng lalaki mah nu sakitu lobana teh nyarumput di kebon enteh henteu nembongan. Atuh kuring meuni asa teu beungetan teu tolih kana bola puluteun cul leos bae ngabeng beos balik. Ti harita nepi ka kiwari kuring tara ngadu langlayangan deui ngan henteu ari cadu mah nyaeta sok sieun aya nu titik-titik nonggengan deui. Tamat cenah ieu pamirsa. Oma Nata Direja Jalan Cipaganti 118 Bandung. Judul anu kadua nyaeta Ngabasmi Beurit. Da eta mah si monyong berang peuting teh estu eueuh bedana henteu sieuneun ku jelema anteng bae ajrag-ajragan di para. Ninggang di imah kuring anu geus sakitu kakolotanana atuh mani asa ririagan mun si monyong keur suka-suka teh. Lain teu ditarekahan eta ge tapi tibatan leungit mah kalah kuring nu ngarasa taat. Dina hiji waktu basa kuring balik nyaba ti eyang manggih bong bolongan
datang ka imah sanajan teu katoong hasilna ngan prak bae dipraktekeun susuganan hasil. Dakar kuring masang senteg nu make kurung teh sanggeus beres terus dipasang di tukangan lomari butut di dapur. Cul bae ditinggalkeun harita teh kira-kira jam 3 sore. Ingat-ingat wanci magrib kitu ge pedah ngadenge aya nu gugurubugan di dapur. Barang ditempo kacida kuring atohna sanajan hateh marmir yang harapan berit nu sakitu gedena meh segede biti si cikal. Geus kitu mah gero kuring ngahaokan pamajikan. Sanggeus datang manehna ngan birigidig bae. Maklum awewe kukuring sinanggalaan gengge si bungsu tina sukuna. Ripuh oge kuring duaan narekahan supaya gengge asupna beheung berita. Panci isa kakara hasil. Kabeneran di para baturna keur sedang mijah atuh ngan kalacat bae kuring naek mawa senteg teh. Sadatangna ka para lawang senteg teh dibuka, si monyong norojol keluar lumpat muru baturna bari tepetot di sada peting kerenceng. Turun ti para kuring teu kuat hayang seuri kacipta si monyong teh neangan baturna sedengkeun baturna sarieun. Kulantaran terus ke kerencengan sarta harus atuh anak kuring tiluanana peting raringeun. Komo si bungsu mah meni lualwe majar teh gengge neng dicolong berit. Keukeuh hayang dipangnyokotkeun ka para. Sak jam ti harita repeh eueuh naon-naon. Tapi sanggeus rada lila mah berit-berit teh marijah deui leuwih rame samarukna geus aman. Tayohna si gengge teh capeun atawa bisa oge keur neangan siasat. Keur rame motah na anak kerenceng teh kawas tadi deui. Kitu bae si gengge sapeupeting ka kerencengan. 2 peuting ti harita si gengge teh kapanggih keur ngajoprak di pipireun kompor. Tayohna mah soak jeung capeun. Genggena kukuring dilaan serta dipulangkeun deui ka si bungsu atuh kacida atau heunana. Ti harita alhamdulillah di imah kuring eueuh berit hiji-hiji acan. Mangga geura ku para mitra carobian. Tamat cenah pamirsa Riyati Bogor. Judul anu saterasna nyaeta Ya Allah Orai. Dina waktu mahabuna gorombolan kuring geus biasa ari geus magrib teh sok nyumput. Panyumputan teh matuh dina rungkun nu caneom sisi gawir. Cek ingetan kuring asa piraku gorombolan make jalan ka lebah dinya onaman. Da sakitu hararesena. Kuring ari ngendong teh sok jeung Kang Sahidin batur salembur. Pangendongan teh dirahasiakeun pisan. Maklum mereka nyahuan kuno sejen mah siapa tahu nanti. Memeh mondok bahar heula karung diamparkeun terus sama kletik kakaradug marondok. Ari teu peuting teu bisa udud-udud acan da sieun kanyahoan teh. Caritana kuring jeung Kang Sahidin reup bae mondok. Di dituna teh kuring ngimpi ka rumah sakit terus dipariksa ku dokter. Beteung diteul-teul da kuring nyaritakeun nyeri beteung. Ali lilir masih keneh karasa beteung asa aya nu nindihan. Terus kukuring diragap karasa dina luhureun samping teh aya nu genyal-genyal tiis rada leueur. Ari beunta, ya Allah ya Robbi orai nyampai dina beteung. Hadena teu lila ngeukepanana teh jigana ngan ngaliwat wungkul eta oge. Tamat cenah pamirsa Herman Mustafa Cianjur. Judul anu saterasna nyaeta Sabab Mitoha. Kajadianana mah geus lila pisan nyaeta memeh ngungsi. Harita di lembur kuring teh aya nu anyar kawin. Sabulan titas kawin salakina ngajak pindah ka imah kolotna. Kabeneran pamajikanana oge nyaluyuan. Harita di imah kolot salakina kabeneran tas panen. Atuh pare teh meni ngalayah di buruan. Kira-kira tengah poe keur memeujeuhna panas entang-entangan tah si panganten awewe teh keur malik-malikeun pare di buruan. Ku sabab ngerasa lieur awahing ku panas manehna deuk asup ka imah. Sameme asup ka imah katenjeueun di lawang aya salakina keur ngajanteng. Teu antap warah deui ari deukeut ari gabrug bae dirontok tah jelema anu keur ngajanteng teh. Maklum ari ku kitu teh mah jelema keur oleng panganten masih keneh silih pikasono. Tapi nah atuh ari nu dirontokna bet cicing bae. Ari diilik-ilik aduh geuning eta teh mitoha lalaki lain salakina. Paingan cicing bae dirontok teh da biasana mah ari kitu malasna sok beuki pogot.
Atuh da ari kitu teh mah pantes asup ka imah tinu panas saha nu teu kararoneng tetenjoan. Bawaning ku era ku mitoha lalaki penting eta keneh ge manehna kontan menta diserahkeun hayang buru-buru dianterkeun ka imah kolotna. Cek salakina, nah nu kitu-kitu bae make kudu pepegatan segala rupa keun bae atuh da eta mah teu dihaja kolot ge leuwih ngamaklum. Ari era mah di dieu atuh urang pindah bae ka imah kolot nyai. Dijawab ku pamajikanana, tobat lain kuring pondok duriat ngan eta bae peureum kadeuleu bentak karasa. Sanajan pindah imah oge tetep jeung mitoha teh dina hiji waktu mah kudu ngariung. Sanajan kacida keur meujeuhna bogoh salakina teu bisa majar kumaha kusabab pamajikanna teu kuat nahan ka era nya akhirna mah pepegatan. Aya-aya bae pedah ngarontok mitoha bet jadi pepegatan. Tamat cenah ieu pamiarsa. AS Zaman Bandung. Judul anu saterasna Dasar Dusun. Kuring boga bibi anu umurna meh sapantar jeung kuring. Pergaulan antara kuring jeung si bibi teh estu teu canggung, teu kahalangan ku tembok pancak kaki. Jadi tegesna mah bebas weh geus teu asa jeung jiga deui. Si bibi teh can lila cicing di kotana alias di imah kuring. Jadi teu wudu atuh kakara rada boloho. Mun boloho teh mah urang lemeskeun wae rada dusun. Hiji mangsa si bibi teh kaserang panyakit nyeri huntu. Kabeneran harita teh kuring ge gering ngan lain nyeri huntu ukur lalieur teu pupuguh. Panyakit teh ku teu daek cager deui nya kapaksa lieur-lieur ge kuring jeung si bibi ka dokter. Di rumah sakit si bibi meuni mumuntang ka kuring bangun sieun pisah. Nepi ka asupna pisan ka tempat pamariksaan, manehna terus ngingintil, dalah dicarek ge. Hadeun aku dokter, kuring di bidian asup bareng jeung manehna. Mimiti nu dipariksa kuring heula, katara ku kuring si bibi ngabiri-gidig, nenjok kuring ngasongkeun birit, darek disuntik. Sanggeus rengsek kuring disuntik, Pak Dokter nyaur si bibi. Nah, da eta mah si bibi, barang disaur ku dokter meuni wanter, ana suruntul, ana proso teh nonggengan. Atuh dokter teh rada kaisinan, da piraku nu nyeri huntu ari nu ditembongkeun birit ku asa araraneh teuing. Sieun disebat dusun panginten. Tamat cenah ieu pamiarsa. Pices Jalan Buah Batu nomor 8 Bandung. Judul anu saterasna Tetela Pait. Upami anjeunna atanapi guru kuring jumeneng keneh tangtos gumujeng yen pamendakna didugikeun deui ka para mitra. Waktos anjeunna nyarioskeun pangalamanana oge supaya kuring nepikeun ka para mitra samemehna pada ngalaman. Margi pamendak anjeunna teh tetela telepat. Nyaeta kieu. Zaman harita mah upama urang arulin ka kebon binatang, Curug Dago jeung sajabana ti eta teh tara make motor, sapeda atawa tutumpakan anu sejena, tapi lalempang bae serta marawas sangu alias timbal pagede-gede. Dina hiji poe bring arulin jeung babaturan ngabring lalempang ngajaring jing timbal. Anu dijugjug teh Curug Dago anu waktu harita mah harieum serta barala keneh. Kawan tu ti imah ka anu dituju teh rada jauh atuh mau kahabae capek. Satepina lain tuluy nenjok pamandangan. Ujug-ujug brak bae dalahar handapeun tangkal anu liuh jeung bala tea. Atuh kacida ponyo jeung nikmatna. Ari nu pangpayuna harita teh sambal tarasi anu ngan sabungkus-bungkusna. Sararea col deui kana sambal nepi ka daun tilamna soeh. Keur jongjon dalahar dirasa-rasa sambal tarasi teh lila-lila pahit rasana. Pangangguran daun tilam anu geus soeh teh disingkapkeun. Nah ari breh teh siung horeng taeun anjing tinggal sapotong. Oh orolo. Nu matak lain beja tetela nu kitu teh pahit rasana. Tamat cenah ieu pamiarsa. Diding Rusmayadi Jalan Lewidahu Utara nomor 5/71 Indihiyang Tasikmalaya. Judul anu terakhir pamiarsa nyaeta Teu Sangka. Dina hiji poe kuring diondang tahlilan di imah tatangga. Kabeneran kuring diuk teh gigireun Mang Haji anu kapapancenan jadi sehna eta tahlilan.
Di tengah imah geus ngabarak idangan ti barang gek oge diuk kuring geus neureyan ciduh atuh da eta pingping hayam nya kakang luhureun sangu koneng. Ingetan teh lamun Mang Haji geus nutup upacara ku amin moal antap warah deui eta pencakar langit teh bakal disikat pangheulana. Paling rugi oge hiji mah kudu kacerek ku kuring api-api babacaan bari peureum hayam da arisanya nama panon teu leh ngincer-ngincer pingping hayam direret batur nu beulah kenca. Ya Allah geuning loba saingan kuring teh moal salah batur ge sarua pada ngincer-ngincer nu nya kakang ngan Mang Haji anu katembongna siga husu teh panonna peureum beunta bibirna kunyem-kunyem leungeunna ngeser tasbih hiji-hiji bangun anu kaseleun. Ditilik paromana estuning kawas nu henteu kabitaheun nenjo pingping si jago anu setengah kakubur ku sangu koneng teh. Mangsa nu didagoan teu burung datang. Mang Haji geus tamat milang tasbihna ngan kari ngayunkeun leungeunna bae. Barang cung leungeun Mang Haji diacungkeun, breng sora nu amin mani kawas nyiruan pindah. Tapi na ari pes teh listrik pareum nu amin beuki tarik kuring leungiteun padoman. Kunaon deui Mang Haji ngadoana teh beuti lalila teuing mani leuwih ti saparapat jamna. Teu mangkuk sabaraha lilana brai listrik caang nu amin bareng eureun. Nah ana breh teh katenjo pingping si jago geus teu aya di kieuna geus eueuh di luhureun sangu koneng. Nu katembong teh tulangna bae ngagunduk hareupeun pangcalikan Mang Haji. Kuring gagalandang dina hate. Teu kira-kira Mang Haji mah make miheulaan gerak. Tamat cenah ieu pamirsa. Abdul Rahim MT SPG Negeri Cianjur. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.